Allah teh pangeran nyieun langit jeung bumi hayang dikanyahokeun bahwa Allah teh pangeran. Allah kudu nyieun utusan. Setelah nyieun manusia Gusti Allah jangan nyahokeun ka manusia bahwa pangeran teh Allah. Nah iyalah Allah nyieun rasul-rasul. Ini miti zaman Kangjeng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, terus ke belah dieuna sampai ke Kangjeng Nabi Daud, Sulaiman, terus ke Kangjeng Nabi Musa, terus datang ke Kangjeng Nabi Isa, datang ke Rasul terakhir ialah Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Etalah tugas nyampaikeun risalah. Rasul diberi tugas nyampaikeun risalah. Nu mantak di dia dijelaskan ma'alar rasul ilal balag. Teu aya kamistian kakuduan ka seorang rasul Allah kecuali nyampaikeun ka risalahanana titik sakadar nyampaikeun. Mere hidayah rasul eueuh hak. Mere taufik rasul teu aya hak. Mere hidayah, mere taufik teu aya hak. Hiji hak rasul nu kudu dicumponan adalah tablighur risalah. Ma alar rasuli ilal balad. Nu mantak make bahasana ge bahasa qasar. Wa adawatul qasi illa inna ma'atun wa taqdimun kama taqaddama. Ma alar rasuli illal balad. Jadi lamun kudu sok ngaji bilaga mah geus kabayang bahasana pohara jasa ieu teh. Maedakeun kana qasr, maedakeun kana hasr. Berarti geus teu aya deui tugas seorang rasul kecuali hanya nyampaikeun karisalahanna. Titik sakitu doang. Tah ieu teh khususna ka Kangjeng Rasul, umumna ka penerus-penerus para rasul nu mantak disebut ge irsalul masal. Artina ieu teh ngalepas pribahasa mun rasul baheula teh teueuh deui tugas kecuali ngan sakadar nyampaikeun karisalahan atuh berarti ku ari penerus-penerusna ge kudu kitu. Nu nyampaikeunana teh la as'alukum alaihi ajra. Hayang buruhan sama sekali. Sugan nyampaikeun risalah hayang dibayar teu. Sugan nyampaikeun risalah hayang dibayar ku kagungan teu. Sugan nyampaikeun risalah hayang dibayar ku kamuliaan teu. Oh boku materi mah barang hina eueuh sama sekali. Nu mantak mun deuk guru cek kolot cek kiai teangan guru anu la as'alukum alaihi ajra teangan nu teu menta bayaran. Nya guru urang SD menta bayaran teu. Berarti teu bagus jang akhirat. Urang ngaguru ke SMP menta bayaran teu. Teu bagus jang akhirat sekedar dunia bae. Urang kuliah menta bayaran teu. Teu bagus. Guys, nu bagus sama jang akhirat maksudna. Kuari lumpat ka pondok pesantren Mudirun. Modern, modern. Orang asup ka sanawiyah minta bayaran. Berarti teu bagus jang akhirat. Aliyah minta bayaran. Teu bagus berarti jang akhirat. Kak Uin. Nya Universitas YIN minta bayaran. Teu bagus berarti jak Kangjeng Rasul la as'alukum alaihi. Asup urang ka pos pondok pesantren salap minta bayaran. Tak eta nu jang akhirat paling ge aya 5 santrina 10 paling ge jang akhirat teh pai la as'alukum alaihi ajr. Kuari ya urang ieu keur carita ilal balag bahasana luar biasa. Ma alar rasul ilal balag teu aya deui tugas rasul kecuali nyampaikeun ulah hayang diberena naon, ulah hayang agung, ulah hayang mulia, ulah hayang dibere bingkisan-bingkisan, nyampaikeun titik. Eta tugas rasul. Nah kuari urang ngundang kiai-kiaina eta aya nu hayang bayaran apa henteu? Tuduhkeun coba kiai nu mana?
siap mung nuduhkeunnya nyawa aing ge lah pokona mah. Moal beres agama dicekel kuno jelema minta bayaran moal beres beneran lain lalagaan ayat ieu mah peuheur ayat ieu mah luar biasa dibaca ku kiaina keur muludan tidak ada tugas rasul kecuali hanya menyampaikan dan rasul semata-mata hanya menyampaikan risalah tidak minta bayaran itu adalah rasul. Dan itu pun harus dilanjutkan oleh penerus-penerusnya. Di antara penerusnya adalah ulama-ulama, termasuk di dalamnya saya hanya menyampaikan, tidak ingin bayaran kecuali pulang pakai ongkos. Mal beres tak kiai itu. Benci tak kiai kos kitu tah. Seren. Lain dek kaluhurkeun agama tamata. Lain dek kaluhurkeun agama nu kos kitu mah kiai nu kos kitu mah endek nyeun dapur. Kiai hayang meuli mio. Hayang male sekupi. Aduh, masyaallah. Ieu keur carita hancur-hancuran agama teh kos kieu. Kos kieu ieu lantaran kiaina nu ngancurkeun agama. Kristen moal ngancurkeun agama Islam, Buddha moal ngancurkeun agama Islam, nu ngancurkeun agama Islam mah adalah orang-orang Islam. Piring tilok pasentrok jeung kekenceng tilok. Piring mah jeung piring deui nu mantak eta Ki Hairun baheula hebat ceramahna. Gedang hepe manan hepe ku baturna. Iya. Ya moal aya gedang hepe kagencet ku nangka moal aya. Gedang hepe kagencet ku gedang deui. Berarti kiai ngancurkeun agama, kiai jeung kiai deui. Gedang hepe manan hepe ku baturna. Eta ceramah geus sabaraha ratus tahun ka dieu diabadikeun luar biasa ta ceramah tah. Masya Allah. Eta teh mencan ditelama ku urang. Asup eta gedang hepe atuh pasti ku batur atuh heuh. Jerokeun aya eueuh gedang hepe di luhur ku nangka. Eueuh aya eueuh gedang hepe kagencet ku Darmayu. Moal aya gedang mah hepe kagencet ku gedang deui. Tuh, lumantar ke DPR ribut jeung DPR deui. Ya, gubernur ribut jeung gubernur deui. Kiai ribut jeung kiai deui. Tilok aya kekenceng ribut jeung piring. Tilok aya. Malar rasuli illal balagh. Aya tugas seorang Rasulullah kecuali nyampaikan karisalahanana aya ila balagun lakum tegese kecuali nyampaikan karanjeun kabeh timimiti nyampaikan soal ilahiyah ketuhanan kemudian syariat-syariatna supaya disampaikan ku para rasul ari balag-balag teh naon balag teh isolul makna fi nafsi nyampaikan mana ka jero hate biasa nih suratil abdi make bahasa anu rapi yakni make dalil bejakeun Muhammad bahwa pangeran teh aing ngaranna Gusti Allah bejakeun Muhammad lamunnya nanyakeun eta pangeran Allah ieu bahwa Allah teh khalik naon dalilna bahwa pangeran teh Allah bejakeun kitu dalilna aya dadamelanana dadal melanana teh langit jeung bumi teu kaharti kitu mun aya dadamelan eueuh nu ngadamelna bejakeun tugas rasul nyampikeun eta bejakeun ku ari Muhammad ka jelema-jelema nu geus iman ka aing bahwa aing teh pangeran bejakeun aing mere syariat Islam hiji ieu teh kudu syahadat 2 salat 3 puasa 4 zakat 5 munggah haji bejakeun Muhammad dibejakeun ku Kangjeng Nabi rukun iman aya 6 bejakeun Muhammad rukun Islam aya 5 bejakeun tah tugas Kangjeng Rasul ngabejakeun eta ka umatna Kangjeng Rasul na 14 abad adu silam parantos pupus dicanda ku Gusti Allah dilanjutkan ku para sahabat teger la as'alukum alaihi ajr perang sekalipun aing mah semata-mata deuk nyampikeun nuturkeun Kangjeng Rasul hirup agama sahabat sirna dilanjutkan ku para tabiin sarua masih hanet keneh
cak tabiin la as'alukum alaihi ajra aing mah kembangkeun agama nyampaikan pangeran teh Allah jeung nyampaikan rukun Islam rukun iman dilanjutkeun haneut ku tabiin terus dilanjutkeun ku atbat tabiin der kuari aya di TV One dakwahnya nama ke udeng-udeng dakwahnya nama ke pakaian necis dakwahnya na dipapagkeun ka unggal daerah dakwahnya na ka unggal kota dakwahnya na ka unggal kampung wah make tarif pakai tarif ya teh DP 2 juta DP dakwah 2 juta motor ge kuaringan 500 DP dakwah 2 juta mahalan dakwah ya ujung motor bahkan kuari mau motor aya nu teu make DP acan tah ieu mah geus make DP pulang kudu 15 juta aya nu 20 juta Masya Allah minimal 5 juta tak ieu deuk dakwah ngadakwahan saha jeung bakal kumaha agama ka hareupna kieu lah kehancuran agama teh lantaran henteu nuturkeun ma'alar rasuli illal balak mendek abah kolot kula didoyong kadadengikeun bae ai nyurah lamun maneh dikersakeun jadi kiai aju ngaji ka unggal majelis salim atawa ka unggal masjid atawa maneh diundang tukang ceramah titip mun maneh beki rokok naon mawa di imah ulah sok menta di tempat ngaji mun maneh beuki ngopi bawa kopi berikut jeung termosna mun nu ngaji dagang kopi sia di ditu eta pohara jasa kunaon eta lantaran ngabuleudkeun dakwah deuk ngaji ulah sok kitu nyieun riweuh ka urang ditu ieu mah masyaallah datang ka ditu ada teh manis yang gede teh manis beres teh manis kopi beres susu rokok dan lain sebagainya riweuh teh lain deuk dakwah tama kos kitu mawa sorangan mun beuki kopi mawa sorangan mun beuki ngarokok sorangan mun kira-kira lapar manehanana ulah ngaharepkeun ngariung di ditu di imah dahar heula atawa di jalan asup warteg heula tulis bae bon kebikeun ka ditu bonna beres deui bae jadi kuari mah kiai teh ngariweuhkeun batur ndek kumahan rapna tu dakwah teh ma'alar rasuli illal balad tuturkeun irsalul masar terus selanjutnya